banyak anak-anak kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Sok ayeuna urang lamun hareupeun murang kali pernah ngobrolkeun tentang Rasulullah. Nu diobrolkeun naon murang kali? Kadang-kadang murang kali sareng murang kali atau jeung urang mun didenget teh. Naon? Game, FF. Heeh. COD. Naon deui? ML. Heeh. Naon deui? Hah? Nya geus teu kalar itu. Ki Habib apal sok main aing ge. Sasakali mun eueuh budak. Mun hareupeun budak mah ngajaran arana. Sakali hiburan mah teu naon leres, masyaallah. Ya. Ini lihat yang diterapkan orang tua dulu. Pendidikan aya deui. Caritana janda ieu mah janda ya dengekeun. Ada janda di sini? Banyak. Embung aya ini mah aing embung. Kayak daftar ka Pak Kiai atuh. Aduh. Ada janda solehah, umurnya masih 25 tahun. Wah geulis pisan. Cuman aing teh hirup di zaman baheula sih misalnya. Mun aya mah zaman balik kawin ku aing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang dinamakan pendidikan dan pengarahan yang zaman sekarang telah hilang di mata anak-anak kita. Hilang. Bapana ripuh ngurusan politik, bapana ripuh ngurusan nu kudu teu kudu diurusan kan keder. Geus. Urusan mah budak kumaha geus gedena jadi anak soleh nu ngasuluk ngiriman Fatihah ka urang mun urang maot. Ceurik Pak, ceurik di akhirat, ceurik di kuburan, ceurik. Mun boga budak karep teuing ka kolotna tara ngiriman Fatihah, ceurik demi Allah ceurik. Butuh mumpung ayeuna ieu. Nu boga incu, boga anak masih leutik didik ulah sampai salah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kasih makan yang halal dan bagaimana pendidik yang mau mengarahkan dan mencontohkan di depan anak-anak kita akhlaknya Rasulullah. Ada seorang janda 25 tahun, boga anak masih leutik. Manehna erek asup sekolah kelas 1 SD. Datang hari pertama, datang ke indungna. Mak, tapi lihat pendidikan ibunya, wow spesial. Mak, ngenta duit, ya sekolah rek ngenta naon? Mun rek sekolah ngenta naon? Hanya artos sarua anak aing kitu. Fulus. Kalau kita ya langsung ngasih betul. Aya amanat teh keur masihkan murang kali. Aya amanat teh. Tara, yeuh paling ge aya amat. Mane ulah jajan anu ngararacok ke mane matak gering. Ulah meuli cilok. Padahal tetanggana dagang cilok. Ulah meuli es, ulah bibit cenah. Wah, geus ulah ngomongkeun nu kitu. Jalma zaman ayeuna ribut nguruskeun tentang urusan dohir. Tapi batinna dikosongkeun. Tapi ini seorang ibu solehah yang janda tadi bilang, minta duit, ulah minta duit ke emak, minta duit ke saha, ke tetangga, lain. Ke saha? Ke Allah. Lihat umur 25 tahun ibunya mendidik anaknya yang baru kelas 1 SD, mulai bangun tidur, dikenalkannya ke siapa? Allah. Ngomong si anak tidak hayang duit. Mak ngentan aku mah, ayo ngilu jeung emak. Ka mana? Musola. Diajak ke musola, disuruh apa? Sholat duha. Umur 7 tahun, umur 6 tahun dididik sholat duha. Ayeuna sholat duha tuh boro-boro. Geus aing ngomongkeun duha heula. Ieu contoh ini. Pendidikan tarbiyah. Nanti mak udah sholat gimana? Ya udah minta aja sama Allah. Nanti Allah kasih duitnya. Tapi jangan banyak-banyak, sedikit aja. 2.000. Dinasehatan, kayak gitu mah ulah tamak. Ini ada interaksi antara anak sama orang tuh. Tentang apa? Akhirat. Tentang apa? Allah. Tentang apa? Kebersihan hati. Nggak boleh tamak. Tamak itu temennya setan. Dinasehatin apa aja sebisa kita. Hayu sok duha, engke emage sholat duha. Sholat bener Pak, sholat dah hayang duit kajen. Sholat ketika sudah sholat 2 rakaat duha, marina assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung ngadoa, ya Allah ngenta duit aing 2.000. Cek emak titah minta ke Gusti Allah, engkau sang maha pemberi, ya Allah. Terus diulang-ulang 2.000 ya Allah, 2.000 culak cilek duit eueuh. Cih eueuh. Cenah merek Gusti Allah. Nya budak mah nya karena ge budak. Lumpat kasih emakna. Ketika lari sama emaknya, dibilang, "Mak, duit mana 2.000?" Gusti Allah mah pasti merek, mau mungkin teu merek. Maneh kudu sabar. Terus nasihat ini mau sekolah loh.
Ada interaksi antara ibu dan anak, pendidikan akhirat. Ayeuna aya zaman kos kitu. Moal aya sok peneangan bakat sekolah, nu aya ngadengenan pasea indung bapakna. Masya Allah. Sampai akhirnya kata ibunya, sabarna Gusti Allah mah yeuh mere teh kadang heueuh langsung, kadang-kadang aya ke di kamar, kadang pun bantal. Handapeun bantal heueuh, nya bisik bae pun bantal Allah mere. Padahal indungna geus nunda duit 2.000. Handapeun ini apa namanya? Pendidikan nggak apa-apa, bukan dusta, tapi untuk mengenalkan anaknya kepada Gusti, keyakinan anaknya kepada Gusti. Namun segede-gede ente maka sajiblog gitu semua percaya meureun. So, makanya dididik dari kecil. Dibuka bal, oh mah aya 2.000 cenah. Hanya geus bawa maneh. Jadi isukan, ya isukan gitu deui. Allah masuk pen ke tempo handapeun bantal aya deui cenah. Mun teu bantal ieu bantal itu cenah. Oh nya geus mah, budak kan aja. Unggah poe sampai datang ka sabulan, 2 bulan, sampai ka 3 bulan. Balik sekolah jam 11, biasana jam 1, ieu jam 11. Meureun guru rapat nyoting kumaha balik. Keur balik si emana keur sare. Biasana lamun uih teh si emak teh tos nyiapkeun dahareun untuk makan si anak pulang sekolah. Subhanallah dia pulang muka mejana sangkuna dibuka. Cih, eueuna naon kosong. Erek muka kamar ngagorowok ngomong emak gitu minta dahar. Mana keur sare? Jam 11 sare, Bu. Boleh nggak jam 11 siang tidur? Boleh. Bahkan hukumnya isukan molor kabeh jam 11 ya. Sunnah ge aya syaratna. Sunnah tidur jam 11 sebelum dulu duhur namanya kailulah saeutik qalil. Untuk siapa? Untuk lelaki maupun wanita. Bagi orang-orang yang sholat tahajud, nu tahajud masuk jam 8, dosa nu aya jam 11 molor maneh. Salaki heula uruskeun. Ini mah tahajud, mun tahajud teu naon setengah jam, 1 jam sebelum duhur. Ketika mau teriak, "Mak, minta makan." Enggak jadi. Ngapain saya minta sama emak? Duit bege 2.000 dibere, masa dahareun hanteu. Lumpat ke mana? Kamu salat duha deui jam 11 masih aya duha. Salat duha rakaat lillahi ta'ala Allahu akbar. Selesai langsung minta, "Ya Allah, beuteung peurih aing hayang magang." Lapar. Duit tadi 2.000 hatur nuhun ya Allah, alhamdulillah ayeuna hayang dahar emak keur sare. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, saya yakin Engkau pasti memberi apa yang saya minta ya Allah. Alhamdulillahirabbil culak. Wah, lah Gusti Allah mah moal mere kieu cenah. Pasti di kamar biasana gitu. Lu bagaimana sare sahanu nyiapkeun duit mah ku si emak, tapi Allah tidak akan mensia-siakan pengorbanan seorang hambanya yang betul-betul. Ini yang dikatakan hidayah, yang sungguh-sungguh datang betul-betul kepada Gusti Allah. Urang makan loba indah-indah datang Gusti Allah, pura-pura loba pura-pura loba. Masya Allah. Datang masuk kamar, makanan sudah disiapkan. Kaget, Masya Allah. Ternyata makanan dari Allah lebih enak daripada emak. Enggak poe tempe, emak ya lauk, segala macam. Mana sare, mana dahar Bu, lentang lentreng dengan suara piring si emak kaudang. Nah, terus balik, udah mak tadi dipulangkan sama Pak Guru. Oh, lah, ya dahareun di mana? Geus makan bareng aja mak, enak. Ini lebih enak mak. Tiap hari kan mak bisa tempe deh. Geus nyaho mah memang jelema malarat, memang sakitu-kitu. Masya Allah. Tak enggak. Dari mana nak? Kamu mencuri? Aduh mak, naudzubillah, kan emang ajaran teu meunang. Oh, di mana tetangga? Tetangga mak, medit kabeh tetangga. Terus di mana? Nya emak nu ngajaran. Isukan mah unggal pe urang minta duit 2.000, nya tadi ge cikeneh. Menta ka Gusti Allah madang mah lapar. Masya Allah dipelukna, alhamdulillah, demi Allah ini makanan datangnya dari sorga Allah yang menghidangkan. Umur 7 tahun, 6 tahun bisa ngahidangkeun duit di sorga, tuangan di sorga. Urang hayang menang tuangan di sorga. Nya geus malodar ke peuting atuh, insyaallah. Oh nya embung be hayang, masyaallah hayang umur panjang, hayang umur panjang. Tapi lamun panjang umur nang tambah maksiatna bahaya. Mudah-mudahan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Intina
ya, ketika kita membantu anak-anak kita secara tawakal dan ikhtiar, dua, yang pertama tadi harus memberikan nafkah yang halal. Yang kedua, ayo bukan ngan saukur ngadidik tapi kudu daek ngarah kan bagaimana sehari-hari kita jadikan. Makanya dikatakan al madrasatul ula, ibu teh madrasah nu mimiti penentu kepada anak-anak. Kunaon karena anak mah lobana jeung indung. Lamun indung na ngomong na kasar, ngomong jorang segala macam dikaluarkeun. Waduh. Nya anak nage ulah salahkeun. Meunang ngulak ti indungna, meunang ngulak ti babaturana, babaturana meunang ngulak ti indungna teh nyanggeus. Kebun binatang teh pinuh di imah eta. Masya Allah. Ya, hati-hati pendidikan. Ayo kumpulkeun anak-anak urang kumaha nyontohan tahajud, nyontohan Quran, nyontohan sunnah, nyontohan akhlakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah jauh-jauh kumaha sehari-hari nuku urang diobrolkeun jeung dilakonan eta nu bakal aya di hate urang. Eta geus otomatis. Geus aya contoh loba. Naon contohna? Pertama, saya pindah rumah ke satu blok. Sak blok eta teh ngurusana eta sakabeh tentang ngomongkeun manuk bae. Geus aya manuk perkutut, manuk naon deui? Cicak rowo. Ibu-ibu boga manuk teh di imahna. Manuk naon di imah? Ciatuh, perkutut. Lah, aing ge boga perkutut. Ya. Eta sakampung teh manuk bae. Urang unggal keluar ngomong jeung Bapak Joko, manuk. Ngomong jeung Pak Anton, manuk. Ngomong jeung Pak Agus, mualila teh saminggu aing seneng ka manuk otomatis. Yakin, ulah jauh-jauh baheula batu akik kumaha baheula. Batu akik ka mana? Baheula usum batu akik pangajian, halus euy batuna gosok. Kabeh ngomongkeun jadi seneng ka batu. Ketika tidak ada obrolan batu akik, hilang. Sama kemungkaran pun begitu. Ketika kita membicarakan selalu fitnah dan kemungkaran di rumah kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya sudah timbulnya fitnah dan mungkar. Tapi kalau kita obrolkan sehari-hari kebaikan, insya Allah hasilnya akan baik. Itu yang diajarkan orang-orang terdahulu salafun salihin. Amin. Ya mudah-mudahan insya Allah tidak keluar dari tempat ini kita lebih mengerti dan kita lebih berusaha. Ingat sama rizki. Rizki sudah ada yang mengatur, tinggal kita yang milih mau halal atau silahkan. Mudah-mudahan semuanya dapat halal dan barokahnya. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang saleh dan saleh, dan kita bisa mencontohkan dan mendidik, mencontohkan di depan anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, khususnya kepada keluarga besar Bapak Yanto dan beserta ibu, istrinya dan anak-anaknya semuanya yang mempunyai hubungan dengan keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah gabulkan hajat-hajat dan tidak keluar dari tempat ini. Ya Allah, mudah-mudahan semua daripada dosa-dosa kita diganti semua menjadi hasanat oleh-Mu ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali Engkau sudah derajat kami ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali kami dicatat daripada orang-orang yang husnul khatimah. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala man salafuna salihun wa ala man wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Kana budu ya kana nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.